Karakter jelema teh anu diciptakeun ku Allah aya 3 diantarana kahiji resep, kadua ngewa, katiluna teu ka ditu teu ka dieu. Jadi ngewah teu resep teu. Tadi mana resep Allah ngaganyar. Ngan resepna kade tong leuleuwiheur. Naon sabab? Sabab ujung-ujungna pamajikan batur diheureuyan sabab resep. Tah eta mah jadi piomongan. Kaduana ngewa. Tah ngewa mah aya batasna 3 poe eta nepi 6 poe kabijakan. Leuwih ti sakitu dilaknat ku Allah, ku malaikat Allah jeung ku sasatoan. Katiluna teu ka ditu teu ka dieu. Tah eta karakter jelema teh aya nu kitu. Jadi ngewan teu resep teu.